kan kurang ganggu abdi Linda ayeuna nuju di tengah tugas di sekolah nyaeta tugas wawancara sareng abdi bade wawancara ibu kersa diwawancara bisa ibu namina saha Ibu Yani siswa ibu sabaraha 28 tahun ibu sumping di mana dari sekarang di Iraha ibu damel sahaku padagang dari 2015 cuman boomingnya 2016 naon sababna anu ngadasarkeun ibu dugi ka janten pedagang karena kebutuhan kumaha perasaan ibu nalika ibu memilikian profesi sebagai pedagang rasanya ya senang tapi capek senang bunga sabaraha pengisian ibu selama sebulan kadang tuh sih seharinya kadang 2 juta dapat ya kali ini sabaraha anak ibu anaknya hiji non anu ibu harapkeun pikeun anak ibu mudah-mudahan jadi anak anu nurut solehah non pendidikan terakhir ibu pendidikan terakhir SMP ibu tutup jam baraha tutup jam 8